Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Tetel, nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak, anu kakargalihirkeun teh bet kieu ka aya anak geningan. Nyaan, aing dorakati anak maung meureunna. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak jimat awakin lu jadi tilam ka eling Bapak henteu boleh ngapi ngajarin beranjeng peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun si Gimal jeung Sorang Pati sanggeus ngarasa cukup leureuh, harita terus mere isarah pikeun neruskeun di lampah. Kadenge harita si Gimal anu nyarita ditujukeun ka sarerea. Sanajan tempat anu matuh ngeunaan dumukna Ki Buyut sarengseng, tetep urang ulah bosen jeung capek. Kudu nepikeun ka kapanggih kalah ka kumaha oge, sabab si Belang kudu bisa beunang. Urang moal waka bisa mulang lamun acan bisa merenan si Belang. Ku ayeuna kitu ayeuna urang ngeureuyeuh deui. Hayu pada miang euy. Si Gimal jeung Sorang Pati ngalengkah ti heula dituturkeun ku anu sajena ti tukang. Dina kayaan keur Lembang ngadadak harita Sorang Pati jeung si Gimbal ngeureunkeun lengkah sukuna. Sabab rentang-rentang ti kajauhan katingali anu keur Lembang, si Gimbal jeung Sorang Pati teu kapalingan deuleu yen anu keur Lembang teh jelas nyaeta si Belang. Sorang Pati ngareget ka si Gimbal terus nyarita. Nah, teu salah kitu. Ieu panenjo kula Gimbal. Itu tuh nu keur Lempang ka dieu geun teh bet siga si Belang. Ah, nya bener, teu salah si Belang. Keur Lempangan sorangan geuningan. Kebeneran pisan ieu mah yeuh. Si Gimal milu museurkeun paneteupna ka lebah tempat anu ditingali ku Sorang Pati. Si Gimal nyerenge siri sabab memang bener anu keur Lempang rentang-rentang teh tetela si Belang. Bener teu salah Sorang Pati. Eta anu Lempang ka dieu keun teh si Belang euy. Ngan sorangan deh.
Kesempatan anu hade pikeun merenan eta mangkluk euy. Kabeh pada sayaga diri. Si belang urang hadang euy, sabab jelas bakal sarua lumampah ka belah dieu. Nya teh di jalan iwal ka dieu. Pada tatan-tatan euy, pada tatan-tatan maksud dewek euy. Si belang kudu bisa nepikeun ka binasa dina poe ieu. Geus eueuh deui waktu anu hade pikeun urang. Si Gimbal ngaliuk ka tukang ngabejaan anu sejenna ngeunaan si belang. Kabehanana pada sayaga diri bari nganti datangna si belang. Si Gimbal ngaret ka 4 urang anggota gagak roban nu ayeuna jadi anak buahna nu boga keahlian ngagunakeun jaring tean. Hei, ilaing opatan boga pancen. Di mana dewek opatan geus maju ngalawan si belang sarta si belang masih keneh bae tacan bisa dirubuhkeun. Di mana si belang kadeseh mundur ka tukang, didinya ilaing ngagunakeun jaring keur ngarungkup si belang. Numatak ilaing opatan mah ulah nembongkeun diri. Nya rumput dina balik tetangkalan sangkan bisa ngabongohan. Kumaha? Karti. Si Gimbal ngaret ka 4 urang anak buahna. Anu dereret arunggeuk bari nembalan meh bareng. Siap. Siap. Temalna meh bareng. Geus kitu mah anu opatan harita pada nyarumputkeun dirina dina balik tetangkalan nurutkeun parentahna si Gimbal. Jirim si belang beklila beki deket. Memang bet ku kabeneran harita si belang ngambah kalebah dinya. Anu tang tube jadi pasarannog di satengahing jalan. Lengkah suku si belang ngarandeg eureun sanggeusna dihareupeun aya anu ngahadang. 4 jirim tayalian ti si Gimbal, sorang pati, Kirucita jeung Wanarabajra. Si Gimbal nyerengeh seuri bari terus nyarita. Ilaing panggih deui jeung dewek belang. Ngan panggihna ayeuna mah pikeun anu panungtungan deui. Sabab maneh geus moal bisa ningali deui poe isuk deuleu. Ngarti belang? Si belang sikapna tetep tenang. Henteu ieu ngarasa kaget ningali jalma anu ayeuna ngahadang dirina tur geus bisa dipastikeun bakal ngalakukeun tindakan ka dirina. Kadenge si belang harita nyarita di barung bari jeung seuri. Maneh kabeh pasti dititah ku si Bu Salawenya. Arek binasa ka uing. Nya rek binasa ka uing. Maneh kabeh ngimpi oi. Amun boga pikiran rek bisa maehan uing. Rek bisa moal maehan uing. Maksud uing teh Si Gimbal nyak bereumbeungitna lantaran ambek. Sikep jeung caritaan si belang taya tanda-tanda anu sieun sanajan kudu jeung hareupan 4 lawan. Ilaing montong waka yakin diri deuleu belang. Dewek opatan memang menang parentah ti Mbah Buya Salawe. Geus eueuh di waktu pikeun ilaing ngalepaskeun diri deuleu. Dina waktu-waktu anu katukang bisa jadi ilaing unggul, tapi ayeuna beda deui sia unyuk. Sorang pati oge muncreng ka si belang terus milu nyarita. Benar. Maneh dina poe ieu bakal bisa ngarasakeun kumaha ngeunahna sakarat awal si belang. Ulah boga pikiran bakal bisa mampu ngarubuhkeun 4 lawan deuleu. Lain si laing anu menang tapi kojor sia dina poe ayeuna. Kojor. Si belang rutret ka si Gimbal jeung sorang pati. Teu lila terus nyarita deui. maneh duaan maneh duaan ngan ukur dijieun alat ku Ki Buyut Salawe. Maneh jelema belegug. Ngaku jago tapi teu bisa nanaon. Buktina dijieun alat dijieun alat ku Ki Buyut Salawe. Maneh belegug oi. Si Gimbal beak kasabaranana ngaret kalebah Wanarabajra jeung Kirucita terus mere parentah. Bajra, Rucita,
Si belang urang kurung euy. Urang hurup obatan. Gunakeun kekuatan jeung pangarti anu sapinuna pikeun merenan jiwa si belang. Hayo maju euy. Wanarabajra jeung Kirucita geus henteu loba carita. Duanana meh bareng harita maraju ngalengkah ka hareup. Ngabagi diri bari pada ngawangun pasangan masing-masing ngurung tangtungan si belang. Si Gimal jeung Sorang Pati oge sarua harita pada ngabagi diri. Si belang ngawangun pasangan dina sikep anu pinuh ku kawaspadaan sabab kudu nying hareupan opat lawan. Opat lawan si belang tang tuwe teu bisa dianggap enteng ajen pangartina. Sabab opatanana memang geus pada nyangking ilmu silat anu leuwih ti cukup. Wanarabajra jeung Kirucita anu leuwih ti heula ngalakukeun panarajangna ka si belang. Disusul ku panarajang si Gimal jeung Sorang Pati dina waktu anu ngan ukur gese saeutik. Modar si belang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Si belang ngaluarkeun sorana bari cirimna ngacorelat luncat ingkahan datangna panarajang ti opat jurusan. Pos. Panarajang anu datang ti opat jurusan eueuh anu keuna kana sasaran sabab jirim si belang harita geus pindah tempat. Kangaranan nying hareupan opat lawan sakaligus saperti kitu si belang anu ukur ngagunakeun elmu macan kahyangan katingali harita bangun anu kadeseh ku anu jadi lawan. Memang si belang kawilang kawalhan oge dina ngimbangan datangna panarajang lawan. Sedangkan opat lawan si belang terus ngerangsek ku panarajangna. Maranehna pada nguras tanaga jeung pangartina geusan buru-buru bisa merenan jiwa lawan. Sadar kana kayaan anu keur dising hareupan, si belang gancang nangtukeun sikepna. Upama tetep ngan ukur ngagunakeun ilmu macan kahyangan tangtu dirina anu bakal kawalahan jeung cilaka. Akhirna si belang ngagabungkeun dua unsur ilmu nu kacangking ku dirina nyaeta ilmu macan kahyangan digabungkeun jeung ilmu tapak banyu beku. Sanggeusna si belang ngagabungkeun dua kakuatan eta ilmu parobahan anu lumangsung matak ngagetkeun sarerea. Sabab lain bae kacepatan gerakan si belang mampu ngimbangan kacepatan gerak panarajang lawan, tapi angin samberan tina sapasang leungeun si belang anu ngagunakeun gerak panarajang balesan nebarkeun hawa tiis anu linu kerasana nembus kana kulit jeung daging katutulang. Wut, sup, wos, samberan angin panarajang ting hariuk ting sarawuk. Sedangkan samberan angin panarajang si belang memang beda tinu anu liar. Lumangsungna tarung beki ragot opat lawan si belang bener-bener nguras tanaga jeung pangartina. Sedangkan si belang anu ngagabungkeun dua unsur ilmu nyaeta ilmu macan kahyangan jeung ilmu tapak banyu beku tur digunakeun babarengan bener-bener mata kaget jeung ngabingungkeun anu jadi lawan. Kejadian saterusna memang di luar dugaan opat lawan si belang. Mangsa si Gimal anu leuwih ti heula kabeunangan ku panarajangna si belang ngajadikeun si Gimal ngacanteng nangtung teu beda ti patung lantaran awakna jadi beuki kabeunangan ku teunggelan ilmu tapak banyu beku. Jeleng corelat seluk jelebet geus cebrol geus. Aduh, si belang ngarahkeun di panarajang kanu sejena. Sedangkan kayaan si Gimal bener-bener geus teu bisa gerak deui. Sorang Pati ningali kejadian seperti kitu ngarajuk kaget, bet asa adu hareupan jeung anu jadi guruna nyata Ki Buyut Sarengseng.
Wanara Bajra ayeuna anu ngagrok kaget dituturkeun ku kaayaan badana anu beuki nangtung teu beda ti patung nasib dan teu beda ti si gimbal. Set jeung cerelat sup cerebet cebrot des. Disusul ku Kirucita nu harita sarua ngalaman nasib seperti Wanara Bajra mangsa kabeunangan ku panarajangnya si Belang dina kakuatan ilmu tapak banyu. Des celebet des bareng jeung kejadian Kirucita kabeunangan panarajang si Belang, waktu si Belang ngacorelat luncat rek narajang ka sorang pati anu ngagajleng mundur ka tukang, harita 4 urang anggota gagak roban anu ahli ngagunakeun jaring liat teh metakeun jaringna. Eta kaayaan memang di luar dugaan si Belang. Akhirna geus teu bisa disingkahan deui. Si Belang benang dirungkup ku jaring teh. Celeng, set, krap, rungkup. Gerakan nu dilakukeun ku 4 urang anggota gagak roban kawilang cepet jeung di luar dugaan si Belang. Opatanana memang kitu keahlianana. Si Belang nyobaan barontak metakeun cakaranana anu mampu pikeun megatkeun tali jaring. Tapi mata kaget sabab jaring teh liat nakeran. Geus karungkup kitu mah kayaan si Belang sanajan barontak sakuat tenaga tetep henteu bisa leupas, malah beuki bedah si Belang barontak beuki ngariut jaring anu ngarungkupna. Akhirna si Belang ngacanteng nangtung ngahajah henteu ngalakukeun gerakan naon-naon. Manehna hayang nyaho. Rek kumaha tindakan anu jadi lawan upama dirina geus dina kaayaan saperti kitu. Sorang pati jeung 4 urang anggota gagak roban harita ting lalenggak saleuri ngumbar rasa kasukana. Sorang pati nu leuwih ti heula kadenge nyarita di barung jeung seuri. Karasa ayeuna mah kumaneh sia Belang, karasanya kangaranan geus karungkup ku jaring seperti kitu. Coba rek bisa kumaha ayeuna maneh. Sakedeung deui bakal karasa ku si laing Belang kumaha ampuna tonjokan dewek nu bakal maragatkeun nyawa ilaing. 4 urang anggota gagak roban oge kadenge pada nyarita. Geus entong diantepkeun sorang pati. Tonyo kayaknya si Belang lebah dadana ngarah coplok di jantungna. Teh sabaraha geuningan kapagugna si Belang teh kangaranan geus beunang di jaring mah. Geuningan eueuhna naonna. Hayo barontak bisa mah si Belang. Beuki bedah sia barontakna, beuki pageuh tah jaring teh. Rek bisa naon ayeuna mah sia maneh Belang. Geus kieu mah tinggal langsung kojoran we euy. Dong diatepkeun lila lah, nu kitu mah hantem kayaknya. Gancang kojoran sorang pati supaya si Rana bisa dibawa dipasrahkeun ka Mbah Buyut Salawe. Ngadengi caritaan-caritaan saperti kitu ti anggota gagak roban jeung sorang pati, tur kaayaan dirina karungkup ku jaring henteu mampu ngalepaskeun diri. Si Belang lain sieun kalah ka seuri, bari terus nyarita ditujukeun ka sorang pati. Amun bener maneh rek ngabinasakeun uing sorang pati. Geus teu kudu loba ngomong euy. Sok kancang lakukeun tindakan maneh. Uing geus teu bisa nanaon ya. Sorang pati beureum beungeutna beuki muncak amarahna. Kangaranan geus deukeut kana pipaeheun si Belang masih keneh wani nangtang kitu ceuk pikirna. Sorang pati ngalengkahkeun sukuna ngadeuketan ka lebah si Belang anu nangtung dina kaayaan sakujur badanna karungkup ku jaring. Si laing memang geus moal dibere deui ampun deui Belang. Hanjah ka si laing kudu kojor ku leungeun dewek euy. Padahal si laing diangkat murid ku Ki Buyut Sarengseng. Ayeuna mah rasakeun ku laing sia Belang. Rasakeun euy. Sorang pati ngawangun pasangan.
Sapasang leungeun ngagleter nandakeun manehna musirkeun tenaga lapisan kana leungeun pikeun ngalakukeun panarajang ka si Belang anu ceuk pikirna jelas moal bisa ngalawan. Ningali kayaan seorang pati seperti itu si Belang kadenge harita nyarita deui. Maneh entong loba ngomong seorang pati. Amun bener bisa sok maju euy. Entong loba ngabusrong lah ganeng. Cadah sia. Rasakeun deuleu Belang. Modar sia. Eat. Sabrut. Keceleng. Seorang pati nibankeun tonjokan leungeun kencak atuhuk kana dadana si Belang. Tapi kejadian saterusna mata kaget pikeun anu ngabandungan. Sabab lain si Belang anu ngageromang sakabeunangan ku panarajang nalawan, tapi kalah ka seorang pati anu ngagero kaget dibarengan ku awakna anu ngacengkang ka tukang. Bari muringis nyengir lantaran sapasang leungeunna jadi beku henteu bisa digerakkeun. Jelebet. Cebrot. Des. Ada. Jengkang daligdeug. Jarig-jeg. Seorang pati henteu wani eundeung ngalakukeun tindakan susulan. Sabab sapasang leungeunna harita henteu bisa digerakkeun. Ningali kayaan seperti kitu opat urang anggota gagak roban silih teuteup. Salah saurang di antarana harita nyarita. Yang nyaho, urang cobaan euy. Reca ku bedog. Pira aku make jeung henteu teurak sagala rupa. Dikadek, disabet ku bedog mah. Hayu maju euy. Bener euy. Sanajan si Belang sakumaha hebatna, sakumaha jagona kangaranan, disabet ku bedog, direca ku obatan. Pira aku make teu kojor. Sok euy. Urang maju babarengan. Opat urang anggota gagak roban harita meh bareng pada mesat bedogna masing-masing. Terus ngalengkah maju ke lebah si Belang. Serepet. Gurilap. Serepet. Bedog-bedog ting gurilap. Nadakeun bedog anu sareukeut pikeun jago biasa mah. Piraku henteu sentar ningalina. Sedengkeun kayaan si Belang masih tetep aya dina rungkupan jaring teh teu bisa ngalepaskeun diri. Sanggeusna rada deukeut ka si Belang, salah saurang anggota gagak roban adak buana si Gimal harita nyarita ditujukeun ka si Belang. Montong loba ngomong si laing si Belang. Sakedeung deui bakal karasa sia. Bedog nurih awak ilaing. Kojor sia teh. Ku aing sia direcak ku dewek opatan, geus moal aya di kesempatan deuleu keur ilaing Belang. Bener sia Belang. Ya bedog aing geus lila henteu ngakan korban. Kangaranan bedog seukeut ngahakan kana badan. Moal aya istilah henteu teurak deuleu. Mani getih sia sakedeung deui. Sakedeung deui si aing bakal mani getih ku aing obatan. Sok euy, urang pada recah ya si Belang teh. Opat urang anggota gagak roban harita pada nyabetkeun opat bedogna ngarah kana badan lawan. Tapi kejadian saterusna mata kaget deui bae. Sabab sababaraha sen teu dibedogkeunna kana anggota badan si Belang, aya tenaga anu henteu katingali ngadorong opat badan lawan, ngajadikeun opat orang anggota gagak roban tinggal rok kaget bari ting jarengkang ka tukang, ting jarungkel bari awak ngagibrig dirisan teu beda ti anu kabulusan. Sup, shoot, wuk, des, cengkang, cungkel. Aduh, ampun, aduh. Geus ting jarungkel bari terus ting galibrig nyata nirisan mah si Belang harita ngalepaskeun diri kaluar tina rungkupan jaring teh geus henteu paageuh. Da puguh dilepaskeun ceklan talina ku opat urang anggota gagak roban teh. Si Belang ngalengkahkeun sukuna ka hareupeun seorang pati anu masih keneh ngacanteng nangtung bari kayaan dua leungeun henteu bisa digerakkeun. Si Belang netep seukeut ka seorang pati terus nyarita. Ayeuna maneh geus kieu rek kumaha deui seorang pati. Geus kabandungan ku seorang pati ajen wawesen si Belang. Nyata jelas manehna boga kayakinan si Belang geus nyangking elmu tapak banyu beku ti kibuyut sarengseng. Seorang pati anu tadina galak jeung garang ka si Belang, ayeuna mah jadi teu beda ti budak leutik. Beungeutna sepapias taya getihan, ngomong semu anu dumareuda, manehna minta ampun ka si Belang. Ampun Belang. Kula
kula ulah dipaehan. Ampun, singkarunya ka kula dihente oge urang masih kene tetep saguru belang. Ya leungeun ulah sila beku kieu teu bisa digerakkeun belang. Ampun belang. Nu matak maneh teh kuduna mah sadar sorang pati. Geus mejeuna babalik pikir lain kalahkan nurut kasibut salawe. Eta tinakan teh salah. Kudu geus tobat euy. Sorang pati sanajan dina hate mah amek kasih belang, tapi lantaran sieun ari kudu paeh mah harita maksakeun maneh nyarita deui ngadaregdeg sangkan si belang teu binasa ka dirina. Bener, memang bener. Naon anu dicaritakeun atau anu diomongkeun ku anjeun belang, kula rumasa salah. Geus salah lengkah. Ayeuna mah kula rek sadar, rek tobat, moal rek salah lampah deui. Ampun belang. Uing memang ngarti seorang pati jeung anu sajena seorang pati jeung anu sajena nurut kasibut salawe kasibut salawe lantaran sieun nya. Seorang pati ungeuk ngabenerkeun kana caritan si belang. Benar belang. Memang kabeh oge anu henteu sieun ku Mbah Beur Salawe. Kumatak kapaksa nurut kana parentahna. Ampun, kula ulah dibinasa belang. Uing memang teu boga maksud rek binasa ka anjeun. Ka anjeun seorang pati jeung kanu sajena sabab tujuan uing mah nyaeta sibut salawe anu bakal ngaruksak kahirupan jalma loba. Bener kitu belang. Memang Mbah Bud Salawe bakal nebarkeun mamala ka jalma loba. Rumatak kudu dibasmi, tapi ieu leungeun kuring bebaskeun ulah beku kieu belang. Kuing kabehanana bakal dipulihkeun. Sabab nu jadi tujuan mah uing teh si Mbah Bud Salawe. Tapi maneh janji kudu taubat, kudu sadar seorang pati. Seorang pati ungeuk bari nyarita deui. Sing percaya ka kuring belang. Kuring janji moal make kudu ngalakukeun deui tindakan anu salah. Kuring geus sadar ayeuna mah belang. Geus sadar. Engke amun anu sajena geus dipulihkeun ku uing ku seorang pati nasihatan supaya saladar ngeureunnan tinakanana anu salah. Kuing oge mah dina naon ngan lamun teu sadar kuing moal dibere deui ampun. Seorang pati janji di hareupeun si belang rek ngarobah laku kahirupanana da puguh sieun. Geus kitu mah manehna anu pangheulana dipulihkeun dibebaskeun tina pangaruh kakuatan elmu tapak banyu beku. Geus beres seorang pati harita terus anu sajena oge sarua dipulihkeunana saperti halna anu dilakukeun ku Ki Buyut Sarengseng waktu keur si belang geus nangtung teu beda ti patung lantaran beku. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Geus beres mulihkeun kayaan anu keuna ku pangaruh kakuatan elmu tapak banyu beku mah si belang harita neruskeun di lampahna. Tujuan anu utama taya deui nyata Mbah Buyut Salawe anu kudu dibasmi ku dirina.
Lantaran wanci kaburu peuting harita si Belang nyelang nyimpang ka imahna Ambu Anis. Puguh we Ambu Anis jeung Nyi Satimah pada baru ngahatena sabab bisa panggih deui jeung si Belang tur dina kayaan salamet. Sanggeusna silih bagyakeun sakumaha mistina harita tiluanana terus ngalobrol di jero imah. Kadenge Ambu Anis anu cumarita. Lain ari ambu mah geus boga pikiran goreng we talina teh Ujang. Sabab ti Sabang prak init bet leungiteun. Sabab daya bejana jeung si Nyai sok diupat dina hate we. Unggal poe oge nu matak rada kaget ningali Ujang datang deui dina kayaan salamet kieu teh. Syukur Ujang. Si Belang nyerenge seuri bari terus ngawalon. Uing memang kudu panjang umur merenan. Nu matak uing kalah kasalamet amu. Pan katengali ku amu kayan uing jag-jag waringkas. Nyi Satimah harita kadenge milu mairan caritaan. Meh harita teh ukur bingung we Aji Belang. Sabab wangsul ti pancuran bet teu nyampak. Ngabayangkeun teh anu awon we tapi geuningan teu kurang naon-naon. Nah kumaha kajadianana eta teh Aji Belang. Bet amu oge panasaran kumaha Ujang pangalaman harita teh nah tepung jeung Ki Buyut sarengseng guruna sorang pati teh. Terus lamun teh amat tepung kumaha tah kajadianana. Uing memang panggih amu. Untung kaburu datang bajagur. Amun teu mah uing bisa paeh amu. Cik dongengkeun ka amu Ujang. Bet jadi penasaran ye. Hayang nyaho kana pangalaman Ujang. Ku si Belang saterusna dicaritakeun ngeunaan pangalaman anu karandapan kumanehna waktu tepung jeung Ki Buyut sarengseng. Terus ijen jajaten nu akhirna si Belang beunang ku kakuatan elmu tapak banyu beku ngacanteng nangtung teh beda ti patung. Ngan kaburu datang Mbah Jagur nu saterusna ngajelaskeun kayaan si Belang. Akhirna si Belang diangkat jadi murid Ki Buyut sarengseng. Kabehanana ditetek taya nu kaliwat ku si Belang dicaritakeun ngeunaan pangalaman anu karandapanana. Ambu Anis jeung Nyi Satimah pada ngabandungan kalawan Darya kana guaran caritaan si Belang. Malah dina hatena masing-masing pada muji syukur. Sabab tetela si Belang lain bae salamet tapi geus nyangking elmu tapak banyu beku ti Ki Buyut sarengseng luyu jeung cita-citana. Kadenge harita si Belang mungkas guaran caritaanana. Tah kitu pangalaman uing teh amu lantaran kapeutingan di jalan uing ayeuna nyimpang ngaganggu yeuh ka amu jeung Ece di dieu nya. Jadi kaganggu ku ayeuna uing nyimpang ka dieu pasti kaganggunya. Ambu Anis anu harita pangheulana nyarita. Ih, ngaganggu naon Ujang. Malah amu mah suka jeung bungah be anu aya nanakeun Ujang henteu poho ka amu. Nyata teu poho ka amu di dieu. Jadi Ujang teh tetep rek datang nyata nepungan Mbah Buyut Salawe. Bener, eta memang tujuan uing amu. Kade Ujang sing hati-hati. Puguh apan geus jelas Mbah Buyut Salawe teh lain bae jago kolot anu luhur elmuna.
Tapi manehna mah kejem jeung telenges tindakanana. Tara mere ampun kanu jadi lawan. Beda jauh upama dibandingkeun jeung Ki Buyut sarengseng. Nu matak ujang kudu hati-hati. Uing pasti bakal hati-hati ammu. Sabab uing oge embung. Uing oge embung ari kudu paeh mah. Kelaanan paeh ku si Buyut Salawe mah ammu. Ambu mah di dieu jeung si Nyai ukur bisa ngadoakeun muga be atuh tujuan ujang sing laksana tina kanan mangsa ngabasmi kajahatan. Nya da puguh atuh bongkotna kajahatan cek ambu mah ari Mbah Buyut Salawe mah geus sakuduna memang dibasmi. Sabab lamun henteu buru-buru dibasmi bakal leuwih ngalobaan jalma-jalma anu teu boga dosa jadi korban kasawenang-wenanganana. Si Belang unggut-unggutan ngabenerkeun kana caritaan Ambu Anis. Memang manehna geus gilig dina hate jeung pikiranana Mbah Buyut Salawe kudu ajal ku leungeunna. Si Belang jeung pribumi terus ngalobrol. Sedangkan di tempatna Tuan Van de Hus harita bener-bener Mbah Buyut Salawe kaget pacampur jeung ambek. Sabab jalma anu diharapkeun mampu merenan si Belang kalah kabar alik deui bari ngabejakeun ngeunaan kajadian anu karandapan. Malah sorang pati mah geus eueuh datang di kadinya. Geuneuk beureum beungeut Mbah Buyut Salawe harita lantaran hanjelu jeung ambek hatena. Aya hal anu henteu diduga ku Mbah Buyut Salawe harita. Nyaeta kaayaan Wanarabajra jeung Kirucita lantaran pangaruh kekuatan ilmu tapak banyu beku anu tumiba ka dirina ngajadikeun Kirucita jeung Wanarabajra nungtutan pulih kasadaranana. Nu akhirna waktu tepi ka tempatna Tuan Van de Hus kaayaan Wanarabajra jeung Kirucita jadi pada sadar geus henteu dina pangaruhna ilmu Mbah Buyut Salawe deui. Akhirna Wanarabajra jeung Kirucita nangtukeun sikep komo sanggeusna meunang katerangan ti salah saurang anak buahna si Gimbal mah yen salila ieu manehna geus dilinglungkeun ku elmuna Mbah Buyut Salawe. Ngajadikeun Wanarabajra jeung Kirucita nangtukeun sikep pikeun nindak buyut Mbah Salawe bebarengan. Di lebah buruan imah mangsa Mbah Buyut Salawe mah di jero imah keur ngobrol jeung si Gimbal. Harita Wanarabajra jeung Kirucita badami duaan. Kadenge harita Wanarabajra anu cumarita. Kirucita, urang geus dijadikeun boneka ku si Buyut Salawe. Nyaan urang geus dijadikeun boneka. Urang teu bisa narima kitu bae. Eta panghinaan. Ayeuna waktuna pikeun urang duan ngayakeun balitungan. Kirucita netep andep ka Wanarabajra, tidak terus kedalisan. Bener Bajra, kula sorangan bet asana teh dianggap pisan eueuh ajena. Serajan bener Mbah Buyut Salawe luhur elmuna, tapi upama urang maju babarengan bet asa piraku henteu mampu pikeun ngukulan ajen pangartina. Pikeun urang kaya bayana ngadu jiwa. Jeung si Buyut Salawe Kirucita tibatan urang ngan ukur dijadikeun alat ku eta jelema. Leuwih suka ngajampana jadi bogang tibatan hirup disarwakeun jeung binatang urang teh. Lumatak kula gilik pikir nek ngadu jiwa yo. Sanajan kula oge sarua Bajra geus henteu kudu kapalang ngalakukeun tindakan. Geus cukup urang terus dijieun kekeset ku si Buyut Salawe. Ayeuna waktuna pikeun barontak. Ngan sok sanajan bari jeung kitu, urang kudu tetep waspada Bajra. Si Buyut Salawe memang tahapan ajen pangartina luar biasa. Urang kudu bener-bener ngetrukeun kamampuhan anu sapinuhna.
Sanajan bener si bocah salawe punjul elmuna. Urang teu kudu sieun kitu cita. Naon hartina urang hirup aya di dieu lamun ngan ukur dimangpaatkeun ku si bocah salawe. Madak mending keneh urang tang kuduan geusan ijen jajaten. Kitu diantarana kagiligan Hatewanara Bajra jeung Kirucita dina waktu harita anu boga karep rek barontak nangtang ijen ka Embah Bui Salawe. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin berang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang pungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun